Tutorial cara bungkus kabel. Lamun relatif ini ke dapur, digidi-gidi nyokot plastik, dibungkuskan, terus dengan paneker. Lamun lu paneker, ini ke warung di kota terdekat Anda, digidi-gidi datang bapak aing, disundut ku paneker. Nah, itu kabelna sambungkeun deui, aduh caan geuning. Disambungkeun, terus kela euy. Dibuntelkeun deui sing rapi. Terus. Aya kabatur sing rapi aya kos teh cacing nya. Ajeun lah. Dibuntelkeun, digidi-gidi datang bapak aing. Terus dibeuleum deui. Ya panekanna menang nganjuk. Datang bapak aing.